Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ada si bunda kernaon cenahnya tadi dengan kedak-keduk ya. Keur masak itu. Sing orang semperkeun heula. Punten bunda, kernaon ya? Iya menang, bunda teh keur nyieun menu baru jang menu jualan bundang. Mau nyong. Alah, menu baru naon ya teh bunda? Cigor maneng. Naon cigor ieu? Aci teu dagor? Pokoknya lain atuh maneng cigor teh aci digoreng gitu. Oh, maksudnya teh cireng gitu. Nah, atuh ieu mah beda deui ieu mah. Maka tahu ai cireng mah pan aci hungkul ieu, aci digoreng, aci hungkul ieu mah. Cigor aci digoreng. Gor gitu mah enyong. Gitu. Mana atuh maneh ngasan ieu cigorna? Kalau atuhnya orang jeung kunaon? Gitu, oh itu mah juga bumbu gepreknya gitu. Ya mana? Duh, nuhun bunda. Cing orang asaan cigor teh. Nah bener. Orang tebaknya iya. Si adonan acina pasti iya make pedas, bawang bodas jeung uyah. Bener teh? Banyak. Bener mah maneng. Bisaan-bisaan mah maneng nebakna hebat Ya pasti atuh, apa geus terlatih ya lidah mama Neng mah. Mah enyok nih bener mama Neng. Tapi mama Neng bener nanya yo. Nah kemarin mama Neng mengundurkan diri atau jadi juri lomba masak. Jadi pan jadi lomba nah yo. Nah emang kunaon kitu buna? Nyantuna naon eta ge ngan. Nah kitu ya buna teh penasaran ya. Mah enyok. Jadi kieu nya buna. Nah ieu mama Neng bisa ngundurkan diri. Mah. Iya di dia di Cibuna. Ari botol anu warna biru di mana mah? Nya di ditu di nerak piring ai mani. Maknya dibawa ka dia ku indung. Oh tadi neng geus nyangan Maknya aya di pala paling handap geuning, tangan anu bener gerak. Aing. Oh. Ai budak eta tuang tangan teh sok tara make panonya, ada make biwir we. Aing. Tuluy kan tadi mama Neng. Jadi kumaha ieu teh? Nah, jadi kieu eta teh bunda. Mah, naon deui Neng? Botolna geus kapanggih tapi tutupna eueuh ieu teh. Make botol nu lain we atuh tutupna mah. Kumaha cenahnya budak teh? Meni atuh Neng butuh nu ieu. Kumaha teh mah? Nah emang jangan naon atuh ieu botolna? Meni riweuh teh nya ai maneh. Jang nyen buleud mah jang tugas abis simetris. Tuh kan tapi kan butuh nage handapna nya teh jeung tutup-tutupna. Yang geus kita teh jadi mah. Ai budak eta sok pi omongan teh nya dasar budak nu tunjung. Aing da. Jadi kumaha Neng? Kumaha naon deui ieu? Manya, nah ieu buna baru dicarekan ieu. Ampura buna, kabawa emosi. Jadi kumaha bieu teh kumaha? Teu jadi. Pundung ieu meni jiga bae gawe mentong pundung atuh ngewa. Kan bae we ingat. Terus saat jeung nguruskeun diri mah Neng. Mama Neng tehnya ngerasa teu mampu bunda jadi geus we eta di detik-detik terakhir teh Mama Neng teh mengundurkan diri. Manya. Nah, itu jual tidak mampu segala Mama Neng. Tidak mampu naon ieu, tidak mampu menilai masakan atau tidak mampu ngadahar masakan Bu Erna ieu teh. Manya. Tah eta inti sebenarnya mah bunda. Manya meuni da tenang naon atuh ieu masakan Bu Erna mah meuni lebay. Da teu mematikan kur proses tungkul. Maknya teu mematikan ieu sakitu mitohana langsung asup rumah sakit ngadahar pasakan Bu Erna.
Atuh da eta mah mituhan boga penyakit pamaneng jadi we kitu. Mamaneng teu boga penyakit mah teu kudu sieun ieu. Santai aja we kayak di pantai Mah nya. Tapi bener oge ibunanya. Nah emang maneng kasieunan teuing teh. Biar ge pangsa tungkul badannya. Terus pamaneng kumaha ieu nya? Lamun ke pas ngajurian teh juga naon teh CCTV gitu kan? Mah nya. Naon ibuna jeung CCTV sagala ieu teh jol-ojol ya. Eta geuning anu film sekali tamat anu SPCT geuning eta film eta. Didinya sok aya geuning. FTP iya eta mah CCTV kumaha cenah jeung CCTV sagala. Bikin tai maling CCTV ya. Nya eta maksud buna teh FTV nya bener eta heuh. Hampura asa pabaleut buna teh ieu, hampura ieu empuk orang liburan. Nya. Terus naon atuh ieu teh hubunganna ngajurian jeung FTP beuna? Ya kan ini FTP nya biasanya itu diawali dari benceng eta teh kata jadi cinta siapa tahu masakan bu anak kawas gitu yo tina asana tenguna jadi ngurang mak nyang kata empat mata bicara padaku kita mak nyang gitu mana Alah kaos nu ada yang teh ieu jeung sama maneng balik heula nya. Heuh. Mana yang masuk ke burang di bejaan tong benci teuing yo karena bisa jadi cinta mak nyang Cintana naon bunda Ceurina mata merenya cintana eta mah. Aing. Jasmine. Di, meni naon sih Ica jeung nol dirinya segala was. Maaf Jasmine. Karena naon ari maneh bari lagi didinya Aku ngalah cengek. Cengek sahari maneh? Kade nu batur. Emang anu batur. Dih meni amit-amit ieu faak-faok. Tapi Jasmine, kamu apa tuh sih kemarin si Neng ulang tahunnya ho? Kamari iraha di mana? Kamarinya kamari. Apal kamari tuh sih kamu Jasmine? Kamari. Hafal aku ke kamari mah meneong sih. Dan kade ya infona tidak akurat. Ngomongnya si Neng ulang tahun efek teh maneh geran ulang tahun teh. Ya pasti benar atuh Jasmine. Makanya Ica ulang tahun udah 2 kali. Itu tidak mau. Tapi benar oke sih. Yaudah tuh, ayo kita bikin surprise yuk. Kita rayain ulang tahunnya. Hayo, tapi ini tuh di mana ngarayakeun Jasmine? Di mana ya? Dok Ica mah Jasmine mikirnya mending di emang kamu deh. Bari nanya Umi. Yaudah tuh, ayo mau di jero mah. Tapi kalau kamu ada di nyumi teh mau mi, nah iya teh. Entah, tapi kan cokot mau jangik. Jadi emeh nama minta ke kamu. Di, meni dasar si koneng. Untung aku tuh mau cek aku seblok deh kamu. Meni marah-marah wae Jasmine ih. Ari mama neng aya henteu nya ieu teh di bumina. Punten mama neng aya. Aya, mah Pak RT. Heueuh da ku indunge kadenge atuh maneh teh. Nah, atuh kadenge mah langsung sampeurkeun. Pak RT, naon ieu teh nya? Iya mama neng duh kumahanya Pak RT ngomongnya nya. Meni jiga anu bingung ieu teh. Emang da ngomong kenaon Pak RT? Jadi kieu mama neng nya pan Pak RT teh ieu nya lomba teh geus disiapkeun eta teh kabeh nu jang juara non lomba fashion show, lomba masak. Nah, gitu. Terus? Nah, terus kemarin pan si eta teh terjadi pan lomba masak teh. Nah, si hadiahna teh aya di ibu Pak RT ngajugrug gitu. Nah, daripada ngajugrug ku Pak RT teh Dek dibikin ka Mama Neng gitu merenya ieu teh gitu. lain atuh Mama Neng lain eta ieu. Jadi Pak RT teh udah ngakeun dia lomba gitu beh. Si eta hadiah teh keluar gitu. Oh nya tinggal dar-dar atuh Pak RT ya kudu jauh-jauh kade ngobrol jeung Mama Neng dengarkeun Mama tinggal dar we. Pugu kudu ieu doblokeun jeung Mama Neng teh. Soalna Pak RT teh edek minta Mama Neng jadi juri deui tah. Kumaha mun kitu? Moal Pak RT Mama Neng mah teu sanggup ya ari kudu ngajureun masak mah moal teu bisa. Duh kumaha atuh nya soalna pan deui ieu anu bisa nganilai masak mah kecuali Mama Neng ieu teh. Jadi mau wae teh Mama Neng teh jadi juri moal. Moal. Duh moal wae teh Mama Neng. Padahal aya amplopan da ieu teh henteu gratis, henteu aya amplop ya ku Pak RT ge da pasti diberi amplop. Ngomong atuh ieu ari aya amplopan mah sok hayu urang deurkeun dek ira dek ayeuna hayu dek ayeuna dek mana dek di warung boleh dek di diga boleh sok hayu. Anu bener ya teh, kadek ya teh, deui ngundurkeun diri deui. Nu bener ya, kudu bener. Moal mau ngundurkeun diri Mama Neng mah kumaha aya amplopan mah pasti hayu. Ya geus eta hari kitu mah Pak RT ka siweuh heula nya beh diuruskeun kitu kumaha lombana dek kumaha-kumahana nya. Ayo
Kela ya amplopnya kumaha amplop. Hei. Ingat we karena amplopnya. Ya tuh ya. Untung mawa ya. Nuhun Pak RT. Nuhun. Sami-sami, mun kitu Pak RT pamit heulanya. Hayu ah. Hayu. Coba di kamari ngomong aya amplopan gitu kan. Mau mundur. Duh, lumayan 100. Dek bu era peserta nek sep jalan peserta ge. Mau mundur aya amplopan mah. Ari mah masih senyum-senyum gitu kunaon ieu teh? Henteu teh kunaon teh? Kunaon si mamahnya? Jasmine, Ica berangkat telanya melalui seperangkat alat ulang tahunnya. Dadah. Ya sok Ica. Tinggal si Neng. Aduh. Assalamualaikum Neng. Neng. Jasmine meni naon ih. Jadi meni edek naonnya si Jasmine. Agak pisan deh neng kerjaan tugas teh. Semoga si Neng teh curiga ke aku nih. Dirigan gini Kunaon kamu Jasmine meni jika nu hayang ngumpul kitu ya teh? Enggak deh. Neng orang piknik yuk. Piknik? Di mana? Di sawah. Tumben ya teh kamu ngajak Neng piknik. Naon? Awah neneo sih ini mah aku ngajak piknik aja weh. Alah bohong. Mau mungkin Jasmine kamu tiba-tiba ngajak piknik mah pasti ada sesuatu. Pasti kamu hayang minta dahar kan? Tapi era lamun di imah Neng mah dahar jadi ngajak piknik. Bener kan? Apa deh enggak nih. Pokoknya mah hayu ah. Neng jangan bebeja Jasmine. Aduh. Mana cenanya itu eueuh anu neang. Kok udah keloma tapi eueuh anu neang geura. Tulus henteunya ieu teh lomba teh. Cing orang tanyakan kasih Imas sugan aya. Imas aya. Punten Imas aya henteu ieu. Aya di dieu Neng. Ieu. Tah geuning kumaha ieu puguhna lomba teh? Aduh, jelema oga Neng. Maknya eueuh pan poe Minggu ieu ayeuna teh. Minggu cenah Selasa ieu. Bernaganya arewa jelema naga ieu arindit. Bearna nya ka Gunung Halu cenah kawinna dulurna kawin deui terus siratna ngalembur. Bu Haji eueuh, si Popon eueuh, si ST eueuh bukan arewa. Atuh ari arewa kieu mah meureun moal jadi lombana ieu Mas. Moal jadi we. Da wargana arewa. Teu balik ieu Mas, geus satu hari kitu mah. Maning baliknya. Ayo kalau mending ge. Naon atuh Mas? Mana amplop balikan ya? Amplop naon maneh? Amplop teh bobot RT, pancik bobot RT cenah lamun lombana teh jadi amplopna cokot deui cenah penta deui. Nah kitu ieu teh ya. Dengekeun aya geus mikeun amplop mah teu meunang dipenta deui bisi pabalik-balik leta ieu teu meunang. Pamali. Alah mitos eta mah. Mana dia kan amplop mah balikeun nah? Mana? Nya geus atuh. Ya. Gitu balikun. Lalu di pakuwo ku eta teh. Enggak satu hari gitu maneng balik kalanya. Ayo. Si orang tinggal duitnya. Wah, ini maneng kurang asam. Neng duit mah maneh deukon. Udah inget segala karena duitnya. Ya. Gitu aja. Cek balik ini mah cek balik. Heeh, ya ge balik Mas. Awas ya tinggalikeun mun pan hareup kita jadi juri moda aing mah. Pan lumayan disakuan jeung Imas. Jasmine mana ya tidak hareuna meni aku cenah piknik tapi cai acan geura. Samera tuh Neng kamu teh meni da kadang deui ge datang. Meni tata di teh tuluy we sakedeung deui. Geus atuh Neng mah balik we nya teu kuat meni lapar can dahar teh isuk. Meni jangan balik atuh da kadang deui si Ica datang tungguan we sakedeung deui da. Ya udah atuh bae ku Neng ditungguan. Nah, kita atuh tang baliknya cicing diri nya tungguan si Ica nya. Iya. Tapi Jasmine, kamu pernah mikir teh sih? Mikir naon tah? Nah, hanya bulan Agustus aya nama asa aya anu kurang gitu. Naon tah kurangna kira-kira? Asa naonnya? Neng teh asa inget sesuatu gitu ya tapi naon kitunya neng teh poho. Tapi inget tapi poho. Naonnya kira-kira? Nya meren, kan kamu anu ngarasakeun agen jeung nanya ke aku. Bener oge sih kamu. Tapi naonnya? Budak teh poho kitu kamari manehna ulang tahun.
Kunaon si Jasmine jeung dulak dalek kitu? Keur ngapalkeun tali balik kitu? Nih asik eta malih ka aku. Bebas eta mikir edek di surprise anda. Aku harus bersikap biasa, Semuanya sudah siap, tinggal ngedekor. Assalamualaikum Mama Neng, ayah henteu. Nah, dek cenanya, ya aya di dieu Ica naon? Jadi ini Mama Neng kan si Neng teh ulang tahun, jadi Ica teh kesini teh mau mendekor ini buat surprise-nya. Oh gitu nya sok atuh Ica pek dek di mana ngadekorna ya? Di taman aja Mama Neng biar cahayanya bagus. Oh nya sok atuh. Pek weh. Sama satu lagi Mama Neng, Nah Ica, bantuan ngedekor nak. yang satu di orang bantuan, di kan? Ini Udah yang mana kebalik, tuh kuat lapar, naon pikir kieu patut Neng mending tolong kebalik please tungguan sakadeng deui. Muah meni tadi teh sakadeng deui, tuluy. Sakeding. Ya emang sakadeng deui, si Cana can anggeus meureun matak lila oge. Hah? Can anggeus naon kamu Jasmine? Alas ya kapangi. Jadi kamu ya jigana ngajak neng piknik. Naonnya? Ya intinya mah pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Sok siang aku Jasmine. Bener deh aku mah ngajak piknik beneran, gak ada maksud terselubung deh. Alah, terpercaya Neng mah pasti ieu mah aya nu disembunyikan. Masalah deh, Neng balik dek ningali naon? Neng tungguan ih. Menggeus pasan Ica ieu teh sakieu. oh kurang ke kiri Mama Neng. Ke kiri belah mana deui? Mana teh Ica meuli tadi teh kan ke kiri, we jeung ke kiri. Kalau ai kiri teh sebelah ke sana atau ke sini? Liar Ica menggeus sakieu saya we nya. Meuni semat apal kiri-kiri acan ya. Aing. Neng, ayo naon eta duk syukuran jeung masang-masang kitu sagala. Naon? Lain muna yang lain syukuran, emang ada surprise ulang tahun si Seneng cenah. Biasa anak-anakan ya. Oh gitu Nya atuh meureun badutnya hari kitu mah. Ya Allah, atuh bunda da ieu mah surprise lain pesta. Mun pesta kakar aya badut. Ngan itu nanya gitu. Bunda yang jadi badut itu apa kumaha? Nya buna jadi badut sakitu buna mah glowing ya, nya jadi badut ya. Meni nya. Jadi manusia silver we bener sarua glowing in the dark. Nya yo da anak kecil nang banget menang. Pokoknya buna ge jeung nya ya. Neng bantuan bunda ieu mah sanggas. Meni ku anggarnya si Bunda. Ica anggeskeun sarangan namanya da Ica gak bisa. Hayu atuh. Hayu Mama Neng, tapi bunda teh mah ieu mah naon teh mah muruhan gitu cenah naonnya. Mah nya bunda teh boga duit ya teh geus menang anyuk kitu teh naonnya teh naon. Heueuh meni bawal teh nya. Hayu. Menyang. Hayu atuh hayu. We kadon ari nih kara yang satu ku Ica pasang pun sorangan we. Keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. Moving, we keep. Tinggal baluna. Kira-kira naonnya anu disembunyikan ku si Jasmine teh? Neng penasaran, tapi Neng lapar sih. Darah lah. Ya, aku kesetelat kieu mah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Aneh. Ya, selamat Neng. Jadi kamu teh ngajak Neng piknik ke sawah teh sebenarnya kernyapkan ya Jasmine meni romantis ini so sweet. Ya iya dong, siapa dulu atuh Jasmine. Ica oge neng tuh si Jasmine ngku jeung Ica.
Makasih ya semuanya besti-besti Neng. Tapi ku Neng tebak ya pasti si Ica yang anu ngerencanakeunanya. Nya. Iya Neng betul. Pantes atuh hari kitu mah. Pantes apa ini teh Neng? Tanggalnya salah. Iya, dah kudu nama minggu kemari. Ica Bae atuh Jasmine kamu teh meni anu penting mah bulanna bener. Hayo orang di foto bareng, hayo. Nah, emang bisa gitu Neng? Ya bisa tuh Ica. Hayo, let's go. Kita berfoto biar ada kenang-kenangan. Hayo, hayo. Sok Neng nih kuehnya. Aduh. Ya udah atuh hayu. Jasmine. Nah, coba ya. 1, 2, 3. Cheers. Mah? Mau tapi mau nang. Ang pesan. Alah, anu bano. Untung aku tuh mau cai dah, un cai wal hok.